ulah putus asa urang teh aing mah moal dihampura meureun ku Gusti Allah jak jinah teh aing teu eureun-eureun baheula. Ulah putus asa ku kos kitu, Allah Maha Pengampun. Tuh barometerna seorang kafir BG ketika bersyahadat dihampura ku Allah. Komo urang mun aya imanna. Ulah putus asa, ulah frustasi ku ngarasa loba dosa, jinah ku ngarasa loba dosa, mabok jeung sajabana. Masya Allah, tidak ada dosa besar ketika Allah mengampuni, dan tidak ada dosa kecil ketika Allah tidak mengampuni. Artinya, ya, lamun ku Allah dihampura sanajan sagede gunung dosa, tidak ada apa-apa. Ketika ku Allah dihampura mencair, Masya Allah, malaikat akan menyambut kedatangan para taibin anu selalu tobat ke Allah Subhanahu